Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warwal Imam Ahmad bin Hanbal lan ngariwayatkeun sapa Imam Ahmad bin Hanbal an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu muganilar bendu sapa Allah anhuma saking karona Ibnu lan Abbas qala hale ngucap ya Ibnu Abbas raaitu Rasulullah ningali ingsun ingkang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ispan nahar ing dalem pertengahan awan asatur kang kusut akbar tur kang koromot wa mahum qarurah lan ikut tetep sementara kangjeng Rasulullah utawi botol fiha kang ikut tetep ing dalam qarurah damun utai getih iat bauhu kang nganuti ia tetap bauhu kang niti-niti kangjeng Rasulhu ing dam minal ardi saking bumi wayal tekituhu tegese mulungan anjupu ya kangjeng Rasulhu ing dam fiha ing dalam ardi fakultu maka ngucap insun ya Rasulullah hai kangjeng Rasulullah mahadza uti apa swiji-wiji iku ikilah ikidan faqala maka ngucap Rasulullah hadza damul Husain wa ashabu tawi ikilah ikidam iku getih Sayyidah Husain wa ashabu lan pirang-pirang sahabat tes Husain lam azal al takitu ora gingsir insun iku anjuku insun hu ing daminal adi saking bumi mundul yaum bit saking dina iki qala Ammar ibnu Yasar fahfazna dzalik ucap sabagi Ammar kang putang Yasar maka hafal insun sada zalikal yaum maka ngaraksa insun sadaya ing mangkono dina pawajadnal Husain maka nemu insun sadaya ing Husain qad kutila zalikal yaum teman-teman den bunuh ya Husain dalam mangkono dina ing dalam mangkono dina. Irang lamun nyaritakeun masalah Sayyidina Husain peperangan jeung Yazid anu diawali ku peperangan Sayyidina Ali jeung Muawiyah. Sayyidina Ali gaduh putra Sayyidina Husain, lamun Sayyidina Muawiyah sahabat kangjeng Nabi gaduh putra Yazid. Ketika Muawiyah menjabat sebagai gubernur di Madinah, maka jolak manusia luar biasa. Menurut Sayyidina Ali, ieu Muawiyah teu beres, akur jeung aturan kangjeng Rasul, maka Muawiyah Sayyidina Ali langsung hijrah meneruskan ke gubernuranana ialah di Irak. Ketika ganjang caritana Muawiyah Sayyidina Ali maut terus dijabat gubernur ku Muawiyah. Dendam mun cara dendam mah Sayyidina Husain lain dendam nanaon aturan-aturan Islam na geus coplok. Kita mantak sulit jaritakeun peperangan di zaman harita lantaran ieu teh sababaraha masalah nu mantak kiai carang ngabejakeun peperangan ieu. Naon sababna? Lantaran Sayyidina Muawiyah eta kapan sahabat, tapi kunaon eta sahabat ge geus teu akur jeung aturan kangjeng Nabi. Iyalah atuh terus bae kabatilan mah terus bae lantaran naon tan nu mantakos kitu Allah dek ningalikeun jeung nembongkeun Sayyidina Husain kaistimewaanna sebagai putra daripada Sayyidina Ali cucu kangjeng Nabi. Kibaran bendera Sayyidina Husain adalah berarti kibaran bendera kangjeng Nabi. Mual kanyahoan istimewana dakwah Sayyidina Husain lamun musuhna jijian ku Gusti Allah musuhna Muawiyah. Sanggesa Muawiyah sangat brutal boga anak Yazid teh embung dipilih jadi gubernur teh embung dipilih hayang langsung jadi gubernur bae. Tidak ada pemilihan gubernur cek Yazid, beat langsung. Siapa yang tidak beat atas pangkat gubernur saya setelah ayah saya wafat, boloh orang tersebut. Jadi orang lamun nyaritakeun kos kitu teh inggis jasa. Nu mentek kiai teu wanieu nyarita. Ieu mah urang keur ngaji bae. Ulah dibejakeun ka sasang ke bejakeun deui. Geus kumaha atuh jageus kos kitu atuh. Mentek sulit. Mana kesulitan anak?
kapan Muawiyah mah sahabat pernah bareng perang jeung Kangjeng Nabi. Tapi kok sahabat ge kapan cak tadi ge ashabi kan nujum bi aihim ihtadaitum cak Kangjeng Nabi. Sahabat kaula lir teu beda jeung bintang gemerlapan di atas langit. Bi aihim ihtadaitum ka sahabat nu mana bae mana maneh nuturkeun bakal menang pituduh. Tapi ternyata Sayyidina Muawiyah hampir keluar. Tah sahabat ya teu bisa ngomong kumaha. Antep sebab lain jelema leutik Muawiyah teh Quran aya di nyana, hadis aya di nyana, aya perbedaan. Berarti ieu ijtihad. Peranglah Muawiyah jeung Sayyidina Ali. Tah tidinya Sayyidina Ali langsung ieu mah keur carita singkatna bae. Perangna mah biasa, barali maot Sayyidina Ali. Ku mata-mata Sayyidina Muawiyah. Pedang Sayyidina Ali. Jadi lain keur perang. Lain keur perang. Sayyidina Ali panah keur salat di tubas ieuna tak keur salat. Lumantak lamun urang ka kaditu ka Kufah aya masjid Sayyidina Ali, aya bumi Sayyidina Ali. Seorang raja baheula mah, gubernur teh raja eta imahna ge lah. Lamun urang ningali sedih ulama hiji kamarna ge 1,5 meter ka 2 meter. Kamar raja. Ningali gitu tempat tamu na teh paling mahi genepan. Ruang tamu teh paling mahi genepan. Di ahli sorga ieu gubernur raja baheula mah di Kupah teh raja membawahi Irak. Ngan cicingna di Kupah, masyaallah. Ruang tengahna letik jasa, kamar dapurna masya Allah asup urang ka imah. War masjid Sayyidina Ali dijaga ketat di ditu teh. Urang hayang ka mimbar Sayyidina Ali, urut Sayyidina Ali didinya kitu nyaritakeun urusan pedangna teh pangnyabuteun keur waktu salat teh dijaga ketat lantaran rame nu ziarahna. Urang hayang ka mimbar Sayyidina Ali teh hese geus cukup lah istilah bae urang ka mimbar lantaran beusi di dinya teh jelema atuh ratusan teu eureun-eureun nu zarahna sekedar neuleuh bae urang ka mimbar Sayyidina Ali. Masya Allah masjidna geus digedean ku arim. Wah luar biasa gedena nampung ribuan manusia. Di mimbar Sayyidina Ali belah dieuna aya urut Kangjeng Nabi Ibrahim turun. Kangjeng Nabi Ibrahim salat kitu tah. Pas lurus mimbar lempeng tadinya teh aya patilasan Kangjeng Nabi Ibrahim salat, urang salat ke dinya. Belah dituna, belah ditu aya urut ngagantung. Aya urut ngisos Sayyidina Ali di ditu. Ta eta lah carita masjid Sayyidina Ali. Kan Sayyidina Ali teh seorang gubernur, tapi sakitu kaayana di bawah sederhana. Tapi diabadikeun bangunanna datang ka kuari lantaran Imam Ali dianggap imam Syiah ku para penganut Syiah. Kuburanana masya Allah ribuan manusia hese nyaritakeunana unggal poe jubel di kuburan Sayyidina Ali. Eueuh nu wanian tanggah ka kuburan Sayyidina kabeh tungkul. Di lawangna keneh geus kieu bae ka Imam Ali mah tungkul. Terus kikiran hormat jasa lewat ka karak bisa tanggah deui. Wah, pohara jasa kuburan Sayyidina Ali mah ngan urang neuleuna lalikat we lantaran careurik diletakan kuburan teh ku Syiah. Ieu keur carita Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Husain melanjutkan qasdu dendam kapan? Yazid putra daripada Muawiyah embung dipilih hayang langsung beat bae. Harus diaku bahwa saya ini adalah keturunan Muawiyah, putra daripada Muawiyah. Langsung angkat jadi gubernur. Siapa orang yang tidak mau beat, pegal leherna. Bejakeun masyarakat batu kabeh sapira masyarakat kabeh beat ka Yazid. Kemudian atuh Sayyidina Husain di Madinah teh bingung lain masalah embung beat ku Yazidna, tapi ieu aturan-aturan Al-Qur'an geus dikamanakeun. Hiji nu sangat menonjol usur dilaksanakan, pajak dilaksanakan. Sayyidina Husain menentang tentang perpajakan.
di Quran cek Sayyidina Husain. Saya ini adalah cucu daripada Kangjeng Rasul. Kalau membiarkan kebatilan berarti saya ridho terhadap batil. Anti kulama beat terhadap Sayyidina Husain lantaran aturan Al-Qur'an anu teu dipake ku Yazid. Dibuju ku Marwah. Tetap teu bisa. Sedangkan keputusanana andai kata orang yang tidak mau beat terhadap Yazid penggal batang leherna. Sayyidina Husain ieu daripada engke dipenggal maka dinasehatilah. Cobalah berangkat di Madinah, ieu ulah aya di Madinah. Coba ka mana? Akhirna manehanana munajat ka Gusti Allah, berangkatlah ke Mekah menghindar ti Yazid. Datang ke Mekah terus aya deui kita datang ka seorang anu deket ka Kangjeng Nabi, mentalah nasihat engke di Mekah lantaran bakal dikejar terus anjeun mah ku Yazid. Sebab naon nu mantak dikejar, dianggap anjeun teh dendam kesumat terhadap bapakna. Sebab Husain adalah putra daripada Ali. Ali adalah peperangan jeung Muawiyah. Muawiyah boga anak adalah Yazid, dianggap dendam soal tahta. Padahal eueuh setika-tika acan Sayyidina Husain mah Quran deuk dikamanakeun ku sia. Kos gitulah keberadaan perang teh. Nah, ieu mah keur carita heula keur carita awal lah saeutik bae ke kukula bakal disimpulkeun peperanganana. Asal panjang umur bae nu karolot teh. Ieu mah lantaran saeutik-saeutik pan dina kitab ieu mah hadisna trek ke disimpulkeun ti awal berangkat peperangan Karbala teh kunaon eta. Nah, ieu mah keur carita nyaritakeun Kangjeng Nabi mantak saeutik-saeutik di masa Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas radhiyallahu anhu magol kuring cek Ibnu Abbas pernah ningali Kangjeng Rasul tengah poe ereng-erengan dalam keayaan kusut pisan rambutna rada koromod kadeuleuna beungeutna lain koromod kunaon berarti aya satu pemikiran kadeuleu kusut beungeutna teh sebab aya pemikiran. Tak eta teh katingali tingkah Kangjeng Nabi kitu luar biasa kaget dasim kuring teh neuli Kangjeng bari Kangjeng teh ma'ahu qaruruh mawa botol. Piha di jero botol teh aya getih. Getih menang ti mana? Getih menang tina taneuh nu nyak celaka. Aya getih dina taneuh cokot ku Kangjeng Nabi diasupkeun ka botol, aya getih cokot. Cek sim kuring ya Rasulullah mahaza ayat getih naon. Jadi Kangjeng mah geus dibere nyaho incuna bakal dibunuh teh geus nyaho. Tah cek Kangjeng Nabi haza damul Husain wa ashabu ieu getih incu kula Sayyidina Husain encan perang encan. Ieu zaman Kangjeng Nabi pan perang Kangjeng Nabi mah sabada Sayyidina Ali tak kakarak Sayyidina Husain perang Sayyidina Husain mah. Jadi Kangjeng Nabi geus dibere gambaran ku Gusti Allah seperti eta incuna bakal terbunuh. Nah, cek Kangjeng Nabi teh hada damul Husain wa ashabuh. Ieu getih incu kula nu ngaran Husain jeung para sahabatna. Sim kuring teu eureun-eureun terus bae mulungan ieu getih. Lantaran ieu getih incu kula. Nu mantak cek Amar kaula terus bae menjaga dina poe eta teh aya nyaho coba ieu. Kaayaan Kangjeng Rasul geus maot. Kemudian Sayyidina Ali geus maot, terjadilah perang Sayyidina Husain. Ternyata bener terbunuh. Bukti jasa Kangjeng Nabi baheula. Masya Allah luar biasa. Geus dibere Kangjeng Nabi. Nu mantak Sayyidina Husain emang kageteun gitu perang atuh henteu. Lantaran pidauh akina Kangjeng Nabi geus aya di otak kabeh. Ketika Sayyidina Husain berangkat menuju Mekah, wasiatkan Sayyidina Husain, ulah bakal ke Mekah, di Mekah bakal ke Irak. Memperjuangkan Al-Quranul Karim, melanjutkan laku lampah aki kula, melanjutkan bapak kula Ali cek Sayyidina Husain. Lantaran ia gubernur teh moal beres kajen kuku mega mun teu diperangan ngan kula bakal dibunuh, pembunuhna geus dibejakeun ngaranna, peperanganna geus dibejakeun, daerahna geus dibejakeun, bakal terbunuh kula di Karbala. Hulu kula bakal na hiji, bakal na dibawa ke Mesir, awak kula bakal na aya di Karbala.
etanya lagi si bejaan ku Kangjeng Nabi matak tegimbir setik acan geus dibere dideuleutkeun Lauhil Mahfuz matak teu aneh urang ku ari anu aneh mah beuk Sayyidina Husain make peperangan segala rupa endahan kitu nyana nu perang nah teu aya naon coba eta Masya Allah geus dibeja wasiatnya nah kayak kukula bakal dicaritakeun wasiat-wasiatna ke timimiti bab hese perang Sayyidina Husain mah hese jasa perang Karbala disebutna nah iyalah ala kadar caritaan Kangjeng Nabi mah jecrok bae ieu hadis Kangjeng Nabi ieu nyaritakeun dia jadi henteu ti awal datang ke akhir teh pan urang mah hayangna kos film ya gitu kos bisi buta dari dua hantu doh atau si pitung anak Betawi weuy hayang kos kitu urang mah tah engke tenang we heula nan tenang geus aya kabeh wasiat-wasiat Sayyidina Husain ngan hese jasa kitabna hese engke dicokot tina kitab Bukhari seetik ke dicokot deui kita Tajul Jami seetik tahun-tahun aya di dinya kitab-kitab hadis we ke ditingali deui dina Sunan Abu Daud seetik ke dirampilkeun kabeh sebab eueuh peperangan Sayyidina Husain nu wanieun ulama sedih jasa Muawiyah sahabat Sayyidina Ali sahabat Masya Allah malah di samping sahabat pan mantu Yazid putra daripada sahabat Sayyidina Husain putra daripada Sayyidina lah geus ulah sok diceritakeun perang eta mah kiai teh hampir karena ditu bae geus ulah sok diceritakeun perang eta hese aing teh bisa ternyata katu kiai datil ceritakeun urangna atuh kuari teu ngaji atuh teu nyaho carita anana ieu mah sakadarnya hobae lah insyaallah ke kukula didongengkeun sakadarnya hobae sebab ieu lamun teu nyaho hazanah Islam tentang peperangan Karbala atuh engke urang makin ka ditu makin teu nyaho makin ka ditu makin teu nyaho nah ieu mah dicaritakeun sote lain deuk mendiskreditkan teu meunang memojokkan Sayyidina Muawiyah teu meunang memojokkan Yazid teu meunang ngunggulkeun Sayyidina Husain akibatna memojokkan Yazid dan Muawiyah jadilah tadi itu nyanetnya kelompok anu etis teu bagus pesimis lamun ngagungkeun terlalu ngagungkeun Sayyidina Ali jeung Sayyidina Husain jadilah Syiah anti sahabat nu lain tah bakal kanyawan kurang oh Syiah aya ucapan Sayyidina Husain kaula geus nyaho bakal kula terbunuh wasyiatihi wasyiati cak nyana kula bakal terbunuh wasyiati jeung golongan kula tah nu mantak aya ngabahasakeun Syiah bahasa Sayyidina Husain kula bakal terbunuh di Karbala wasyiati jeung golongan kula tah nu mantak disiahkeun kuari wah anu nyiahkeun ka Sayyidina Ali ngaimamkeun ka Sayyidina Ali ngaimamkeun ka Sayyidina Husain wah luar biasa jadilah sia ucapan Sayyidina Husain. Nah gitulah ala kadar cerita peperangan sekelumit ieu mah nyaritakeun Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi Kangjeng geus bere gambaran ka Ibnu Abbas matak cek Ibnu Abbas dek ditanggerkeun ku kula coba begitu tak datang ke pembunuhan Sayyidina Husain cek Sayyidina Abbas Masya Allah sadaqar Rasul maha bener Kangjeng Rasul teu saeutik gesiknya limpang baheula kula tah kos kitu jeung Kangjeng Rasul ternyata bener terbunuh atuh boro-boro Sayyidina Abbas Sayyidina Husain nage wasiat ketika dek berangkat ke Mekah ketika di Mekah dek berangkat ke Irak nya nanggeus kabejakeun kaula bakal berangkat ke Irak di ditu bakal perang kula bakal terbunuh nu ngabunuh na ngaranna anu hulu kula bakal pegat bakal dicaritakeun ke Sayyidina Husain teh nah kula bakal terbunuh wasyiati jeung Syiah kaula Syiah teh maksudna mah golongan ahli kula. Nah kos gitulah orang menyaritakeun jadi kadang-kadang ke lamun orang nyaritakeun soal perang Karbala akhirnya orang menyudutkan Sayyidina Muawiyah menyudutkan Sayyidina Yazid kuari orang ngunggulkeun Sayyidina Ali ngunggulkeun Sayyidina Husain akibatnya terlalu mengunggulkan jadilah Syiah kos Iran orang mah biasa-biasa bae mantap kiai kakuburan anage kakuburan Sayyidina Ali kuburan Sayyidina kiri teu itu bae di samping ngeuweuhkeun ka kuburan Sayyidina Ali geus karari bae geus mun bisa mah ulah lah ulah ka Kupah ulah ka Iran ulah kiai di mana bae ngaulahkeun ziarah ka Iran ulah naon dia lantaran urang Iran geus kanyahoan luar biasa ka Sayyidina Husain jeung Sayyidina Ali akibatna anti Sayyidina Abu Bakar anti Sayyidina Umar anti Sayyidina Ali anti Sayyidina Sayyidina Utsman hiji doang Sayyidina Ali
mantak hampir kabeh kiai di dunia ya, Mesirna, Irakna, Indonesia nu kadenge ku ceulik kula hampir ngaulahkeun geus ulah sok garah ka Iran. Padahal mah pan silsilah thariqah pan kaditu Kangjeng Nabi, Sidina Ali, Sidina Husain, ke boga anak ta Sidina Husain, Imam Zainul Abidin. Eta pan milu perang jeung Sidina Husain Imam Zainul Abidin, Ja'far Shadiq milu perang. Lain lalagaan mantak ahli silsilah thariqah mah bakal nyaho. Sebabna eta peperangan teh motif tak kitu-kitu eta teh kapan silsilah thariqah. Nah, kos kitu urang teh ngaku bae ka ditu ngan ngaku berlebihan cara Iran mah ulah mantak geus bae mendingan ulah ka Iran mahal. Aduh Masya Allah. Tapi kula digerakkeun ku Gusti Allah bisa ka Irak, bisa ka Iran, bisa bangun nempo di Iran lain lalagaan. Wasiat guru teh teu salah, bener-bener teu salah. Guys, mendingan ulah kula bisa nyaritakeun ulah ka Iran, ulah lantaran naon bahaya kecuali lamun geus teger dadasarna nu moal robah tenanan kula ge rada ngahanjakalkeun aya sababaraha urang Indonesia nu sekolah di Iran lantaran di dieu miskin kemudian sekolah lah di Iran dibiayaan ku pemerintahan Iran. Wah ieu asana ieu ka Indonesia ngembangkeun sia hiji urang Tangerang. Kula nyana dekat Tangerang geus ngobrol jeung kula saeutik ku kula rada dicolok-colok urusan akidah geus luhur jasa kasiahanana. Ye hiji urang Tangerang, dua urang Madura, tilu urang Jakarta tah eta nu araya di Iran teh ya. Ngan saeutik nu sakola mah di Iran aya nu digawe mah loba ngan nu sakola mah aya 4 urang sanagara Iran urang Indonesia 4. Tapi eta nu hanjakalna salah sahijina urang Indonesia na urang Kabupaten Benaun urang Kecamatan Belaraja. Gusti Allah hareudang asana. Eta mah sakadar kikituanan doang atuh kaditu mah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta ieu urang keur carita masalah perang Karbala ku kula disusun insyaallah di mana-mana engke ieu ceklok bae ieu ku kula keur kuari kerneangan di Bukhari ieu di Tajul Jami ieu di wadah sunana budak di hiji-hijikeun engke di dinya mah tinggal am wallahu a'lam.